Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di kota. Simkuring teh erek menta tulung ieu ka anakna Abah Google. Nyaeta Kaneng Sundari bin Google. Kanggo narjamahkeun atanapi ngahartikeun paribasa Sunda kana bahasa Indonesia. Sabab simkuring sok lieur. Contohna dina waktu upacara adat mapag panganten. Lamun seug eta pangantenna teu ngartieun Sunda, orang Jakarta misalna, apanan sok jadi dicampurkeun bahasa teh gitu, dicampur-campur. Tah, lamun erek ngagunakeun paribasa sok jadi bingung. Nah Indonesia kena teh se. Aya paribasa geuningan lamun nungguan tamu teh liuk deui nyeri beheung sosonggeteun. Maknya bahasa Indonesia na teh tengok lagi sampai sakit leher tersongget-songget tuh. Nah, sudah itu ariku ieu mah ku Google Translate mah bener gitu. Ieu nana teh tarjamahna teh. Ieu mah rek nyobaan we nanyakeun Kaneng Sundari bin Google. Soranna awewe geuningan soranana teh berarti anakna meureun eta teh nya pan Google mah sok disebutna ge Abah Google berarti lalaki. Nah budakna ieu mah jigana teh kitu. Urang Sunda meureun ngan budakna nama. Adat kakurungku iga hartina tabeat nu geus hese dirobahna. Adat kakurungku iga coba bahasa Indonesia naon ye? Kurung khusus dengan tulang rusuk, berarti itu sulit diubah. Adean ku kuda beureum hartina ginding ku barang batur atawa ku barang menang nginjeun. Coba hartina bahasa Indonesia na ya. Bener teh ya. Terisi dengan kuda merah, berarti terkejut dengan barang orang lain atau barang pinjaman. Teresi. Nah, jadi kena teresinya dengan kuda merah. Adean ku kuda beureum. Oh, adean. Agul ku payung butut hartina jalma taya kaboga tapi mindeng nyaritakeun yen manehna turunan menang. Menak meureun. Bahasa Indonesia na naon? Neng Google, Neng Sundari. Bila dengan payung yang sudah usang, berarti orang-orang beruntung memiliki satu, tetapi sering mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan yang terhormat. Jadi tuna, bilah dengan payung yang sudah usang. Alak-alak cumampaka hartina niru atawa mapadani saluhureun boh dina kalungguhan kakayaan atawa pendidikanana. Pendidikan. Bahasa Indonesia nih. Anggur disajikan, berarti meniru atau beradaptasi satu sama lain dalam peran, kekayaan, atau pendidikan mereka. Nyambung ah. Anjing ngagogogan kalong hartina mikahayang hiji hal nu pamohalan. Anjing menggigit kelelawar, berarti ingin mengatakan sesuatu. Ya, gitu ya. Ingin mengatakan mikahayang. Anjing nyamperkeun panenggel hartina nyamperkeun nurek nganyenyeri atawa nurek ngaroga hala. Anjing menyelamatkan si cebol berarti melayani mereka yang ingin tersenyum atau yang ingin menjadi. Ari umur tunggang gunung angan-angan pecat saweg hartina ari umur geus kolot kahayang karan numora. Usia lereng bukit diduga digergaji berarti usia tua keinginan muda. Nah, usia lereng bukit diduga. Jadi usia lereng bukit diduga.
usia orang bukit diduga digawe. Iya, Ayak-ayak beas nu badag moncor nu lembut nyengsang hartina nuduhkeun kaayaan nu henteu sawajarna upama bea nu dihukum teh anu teu pira kasalahanana ari anu gede kasalahanana mah bebas. lempeng we. Sosis nasi yang merupakan moncor bersuara lembut besar. Berarti, menunjukkan bahwa situasinya tidak dibenarkan, kecuali dalam hukum tidak ada banyak kesalahan bahwa kesalahan itu bebas. Capruk ah. Ayakan mah tara menang kancak hartina usaha nu modalna leutik hasilna ge moal gede. Tadi cing bahasa Indonesia kumaha. Ayo, aku punya ora. Berarti, Kancra. usaha kecil hasilnya tidak bagus. Rada nyamung namanya. Rada nyamung. Aya jalan komo mentas hartina manggihan jalan atawa cara pikeun gancang-gancang ngalaksanakeun pamaksudan. Bahasa Indonesia. Ada cara untuk menyeberang. Berarti, temukan cara atau cara untuk bertindak cepat. Ya, nyambung lah segitu mah. Balung kulit kotok meting hartina kanyerian atawa kanyeri hebel teu leungit-leungit. Kerangka yang buruk sedang syuting. Berarti, senyum atau kesulitan lama tidak hilang. Balung kulit kotok meting. Batok bulu eusi madu hartina goreng rupana atawa tagogna tapi pinter atawa hei kalakuanana. Kandungan madu rambut rontok, berarti terlihat bagus atau terlihat bagus, tetapi cerdas atau berfungsi dengan baik. Kandungan madu rambut rontok. Batu turun kesik naik hartina turunan menak henteu jeneng ari somah cacah jareneng. Hartina bahasa Indonesia. Pasir jatuh di atas pasir. Berarti keturunan yang terhormat tidak disebutkan namanya, tetapi mereka tidak. Tidak naon itu. Bebek ngoyor di sagara rek nginum neangan cai hartina lubak libuk harta benda tapi teu bisa make lantaran lain hakna. Bebek berkeliaran di laut minum air untuk minum. Berarti, properti ini kosong, tetapi tidak dapat digunakan karena alasan lain. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok hartina kajeun ripuh asal teu jauh jeung anak incu atawa indung bapak. Ikat bengkok. Berarti, Anda tidak berada di rumah bersama cucu atau kakek nenek Anda. Banyak ikat bengkok gitu ya. Gentik curug balas nunjuk capetang balas miwarang hartina kabisangan marentah nitah unggul taraprak digawe ku sorangan. Cepetang. Kenop membungkul menunjuk panah itu bertanya. Berarti kemampuan perintah buat saja diri diciptakan dengan sendirinya. Kela apa ayah ya keur Beunghar memeh boga hartina loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaan dirina. Kami memiliki banyak teman. Berarti, banyak keinginan yang tidak seimbang dengan kondisinya. Beunghar memeh boga. Bisa kabula kabale hartina bisa smakpur jeung jelema ti rupa-rupa golongan atawa bisa gawe kasar jeung gawe lemes. Salah ngerti kita mah. Jadi macan ini bisa. Anda bisa pergi ke aula. Berarti, mereka bisa menjadi orang-orang dari segala usia, atau mereka bisa kasar dan lembut.
Bonteng ngalawan kadu hartina, nu lemah ngalawan nu kuat. Mentimun melawan keduanya, berarti yang lemah melawan yang kuat. Melawan keduanya, melawan kadu duren Bubu ngawaregan cocok hartina, mere nasehat atawa nyieun aturan anu balukarna nguntungkeun sorangan. Irisan pas cocok, berarti anjurkan atau konsultasikan aturan yang menghasilkan keuntungan Anda sendiri. Bubu ngawargan cocok, jadi irisan pas cocok ya. Buruk-buruk papan jati hartina, sanajan mewah amun kadulur sorangan mulandes ari manehna menang karerepet mah teu waleh hayang nulungan atawa ngahampura kasalahanana. Lain karerepet. Papan jati buruk, berarti meskipun dia dengan marah melarikan diri ke bangsanya sendiri, dia menjadi sangat sedih karena dia tidak ingin membantu atau memaafkannya. Teu nyambung.